Keren. Rampes. Assalamualaikum. Pak saudara channel punten pilih abdi ngaganggu workshopna sakedap. Abdi sareng rerencangan teh bade ngajadikeun Bapak janten narasumber. Teras Bapak kersa tanapin teh. Kersa. Aku pamit kajawab ku Bapak gitu. Naon. Teras Bapak kersa itu diwawancara ku abdi sareng rerencangan. Siap. Pak, abdi ngenalkeun ti siswa-siswi SMK Pertanian Lembang. Yang naon jet tadi teh? Ari Bapak teh si Iraha janten petani teh. Bapak ngarinci jadi petani tahun 78. Bapak teh ayeuna nuju melak naon Pak? Bapak ayeuna nuju melak kembang engkol. Nah ieu pertanyaan ke Bapak kembang engkol. Kawit Bapak mah diical kembang engkol ieu teh ke pasaran janten ayeuna mah jadi ka toko lebet, pasar lebet gitu. Janten bade naranaon ka dieu teh. Wawancara Pak. Wawancara janten wawancara Bapak gitu. Nya sok naon atuh. Pepelakan naon Pak nu ngajantenkeun artos? Nyai pepelakan mah burkol oge janten artos. Upami melak romen janten artos. Kami wae tomatna naon ge janten artos ngan ieu cara pemelakan sareng naon perawat nu penting perawatan. Nah gitu. Naon wae nu digunakeun Pak? Upami ku ieu digunakeun nganggo kimia. Upami kamu dianggapkeun kamu disentak kamu make kimia mah 65 hari kadang-kadang kembang engkol tos kapanen. Hari organik mah karena 80 harian gitu. Eta disilang sareng kimia gitu. Hari jadi paneliti Pak Ripun teh Pak. Wah, jadi petani mah suka jengdukan hari pujang. Tapi teh bareng Nah, Pak. oh, turut cek Bapak jadi petani ulah nyekel pulpen wae nya. Iya Pak. Oh, naon deui? Sabaraha rame Pak pelakana teh panen? Nya panen anu kieu mah 80 hari 60 hari. Anu ieuna mulai dipanen 60 sampai 80 habis gitu. Model ayeuna romen. Model romen kieu 40 hari panen habis tebang habis romen. Dah ieu romen nganggo kimia. Sanes nganggo organik. Jadi gancang nganggo kimia mah sari aya organik mah kan alami ya Pak. daya kimiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak atau kersa diwawancara ku abdi sareng rerencangan. Nya atas saya sakit Atas wae Pak cekap. Kata hari kitu mah doakeun ku Bapak cing jadi petani anu sara sukses Amin. Amin. Ya ditutup bae ku Allahnya di ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.